saat ini tulus dan ikhlas mencintai kita tanpa pamrih. Betul? Betul. Makanya jika ada laki-laki punya pendapat istri dan anak itu hanya memberatkan, lalu untuk apa kau halalkan namun akhirnya kau terlantarkan? Anjay. Well. Ibu-ibu sorak, asal didukung saya. Terus. Bener bu, deken bu. Nu cerewet ya tadi cenah nu cerewet ibu-ibu, ternyata nu cerewet dan ibu-ibu baik bapak-bapak galong nu cerewet. Bener enggak? Bener tuh. Loba bapak-bapak ge anu cerewet, betul? Betul. Contoh laki cerewet juga kieu ya. Iya, laki cerewet. Rumah tangga jeung sia 15 tahun balangsak bae kamajuan. Pamajikan tungkul. Cek pamajikan ayah yang maju bae mah jadi supir angkot kak. Atuh pan aing balangsak teh kieu gara-gara sia, aing kudu teh kieu gara-gara sia. Sia mah ngeuweuhkeun bae ngeuweuhkeun ka aing. Gaji aing sabulan 5 juta bae aku sia aing mah nyokot-nyokot jeung rokok doang. Tapi sia mah bebejak ka mas sia, ka adi sia, ka kakak sia aing tolok bere duit ngangkan aing teh koret bae koret. Bebejak ka tetangga sia aing tolok bere duit ngangkan tetangga aing teh koret. Sia mah kitu bae ngagoreng ka aing bikin ka kur kae pokona aing teh betah rumah tangga sia pokona cerekan. Kapanjikana langsung kikian. Setruk karita kene. Na'udzubillahi min. Jawab yang kompak ibu-ibu, lamun misalkan ibu-ibu dihalaukeun kitu ku salaki ibu-ibu nyeri hate henteu. Ikhlas henteu. Ridho henteu. Bila mana ibu boga salakina sok nyumputkeun duit, ibu-ibu ikhlas henteu. Ridho henteu. Tapi jawab nu jujur, bila mana Allah takdirkan suami ibu kawin lagi, ibu-ibu ikhlas henteu. Ridho henteu. Tapi bila mana ibu-ibu kernyeusan calana salaki ibu mangi duit 200.000 rek dipikeun moal. Lurus tonyong saya kitu mah. Teh salakina teh bikang na edan kabeh. Menang nimu cenah. Eta ngomong ku gamuhangna ibu-ibu. Masya Allah. Ciri akhir zaman. Ciri akhir zaman sudah krisis istri solehah, betul? Betul. Jauh ngompak, betul pak? Krisis istri solehah. Ieu maneusehan mangi duit 200.000, duit salaki lain dibikin kalau dipoto. Cekrek we. Dijen status, rezeki mah moal ka mana wa? Rezeki istri solehah, cenah bahasa. Tamal rezeki istri solehah, maling goblok. Na'udzubillahi min. Lanjut. Kangjeng Nabi Muhammad mah pak. Kangjeng Nabi Muhammad mah bu. Tudhilluhul ghamam, tuti'uhus sahaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan tidak mempunyai kangkang. Tidak mempunyai bayang-bayang. Kula rek nanya ka orang dia, jalma putih kalangkangna? Jalma hideung kalangkangna hejo ngablek-blek. Iyalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mah lamun lempang teu ngabogaan kalangkang, teu ngabogaan bayang-bay. Sam'uhu yasma'u sarirul qarani basarahu ila sab'i tibaqis saqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar geretan kolam yang ada di Lauhul Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus melihat kepada langit yang ketujuh dan ke bumi yang ketujuh. Itulah keistimewaan Nabi. Pendengaran Nabi Muhammad bisa ngadenge geretan kolam yang ada di Lauhul Mahfuz. Beda jeung dedengean orang dia. Bener tuh? Orang dia mah ngadenge adan, asar lain ka masjid, kalah ka kaos kaki bola. Aya nu kitu aya. Aduh. Iya ciri lamun misalkan aya jalma ngadenge adan teu kabita ka masjid, teu hayang salat acan berarti eta torek hatena. Betul? Jalma torek mah ngarieuhkeun ulah hayang jadi jalma torek. Bener tuh? Jalma torek mah teu boga kasieun. Mangkana lamun jalma ngadeng adan teu hayang salat, teu beuki salat, eta berarti jalma geus teu boga kasih.
Ciri jalma torek teu boga kasihan lamun lempang ka jalan anu rungsit teu boga kasihan saya kan. Mangeh kuntilanake jojong bae. Kuntilanak jeung sarikeun jojong bae lempang bae. Kuntilanak diserak-serak jeung sarikeun jojong bae manehna. Ulah jalma juri geh torek mangga Hollywood. Aya ustad lempang ka jalan anu poek. Lempang ka jalan anu rungsit mangih juri tuju. Langsung ustad maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nu genep jurig lumpang. Nu hiji mah cicing bae. Padahal jurig cicing bae. Langsung maca ayat kursi deui sing kenceng. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Nu hiji lain mabur kalah nu genep balik deui. Cik nu genep teh ustad hampura nu ieu mah torek cenah bari jalan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan orang sing cager celina amin. Celi zahir celi batina amin. Ya Rabbal. Penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus melihat ke langit yang ketujuh dan ke bumi yang ketujuh. Beda jeung jejelean bapak-bapak orang dia. Bapak-bapak mah orang dia ai diajak ngaji Quran, pura-pura teu kajeleu ai diajak nempo dangdutan mah di pangareupan. Bener ke? Bener henteu? Sing hade ulah kitu Pak. Mangkana aya aki-aki diajak ngaji ku incuna. Pak, aya naon? Ka dieu ge. Tuh di ditu aya pangajian, yuk urang ngaji. Ayo, lain ku teu hayang, yang macangkeng teu kuat. Mata geus poek deuleuan, mangkana gerak heula bae salamkeun bae ka malaikatnya. Babaturan bareng malaikat. Datang deui incuna, nu hiji deui. Bah, ayo urang ngadayakeun pangajian yuk. Aya pangajian jeung di tatangga leuweung yuk urang ngadu. Lain ku teu hayang, aing mah teu kuat nyari tuur, gerak heula bae. Datang incuna nu hiji deui bari numpatan teh. Bah, aya naon sia ku ganeng? Ka dieu bah, aya naon? Henteu tadi di sisi jalan di Alfamart aya awewe kulis pokona bah, sataranyang bah teu make naon. Eta teh jigana nu edan anyar bah, abahna langsung udah. Ayo antar aing ka ditu ayo. Na'udzubillahi min. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lanjut. Bu. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saya ceramah saya selalu menyampaikan hadis ini. Addibu auladakum ala salasi khisalin. Hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Tanamkan kepada anak kalian supaya anak kalian cinta kepada nabi-nabinya Allah. Ari nabi jeung rasul anu wajib ku urang kudu dikanyahokeun jumlahna sabaraha? 25 nabi. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita cinta kepada nabi-nabinya Allah. Cinta ke Rasul Allah. Tapi ironisnya Pak, sekarang akhir zaman sudah krisis anak soleh, betul? Hesek nyangan anak soleh, betul? Jangan mati leletik soleh, tapi kolot marengarana soleh, setan. Beda. Pendidikan budak leutik baheula jeung budak leutik ayeuna beda. Dengarkeun ku ibu-ibu. Budak leutik baheula mah lamun ti sakola, balik ti pangajian ngapalkeun pelajaran sakola jeung pelajaran pangajian, betul? Balik sakola lempang ti sakola ka imah pan ngapalkeun. Wujud kidan ba Fatul hawa Qiyamuhu Wadaniyat Ilmu Tafsir kalam Ayat Basiranmu tuluy bae yang jujur edan kan. Tah budak leutik baheula mah jiga kitu. Balik ke sakola ka imahna ngapalkeun pelajaran sekolah, betul? Bae di jang budak leutik kiwari mah balik ke sakola ka imah ngapalkeun pelajaran kalah lalaguan. Benar enggak? Ngome HP di jalan balik ke sekolah ka imah kalah lalaguan. Ini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop. Datang ka imahna